Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu lan utawi andumane kalam iku salah satun telu. Ismun sawiji juz kalam isim. Wa fi'lun lan pinggone juz kalam fi'il. Wa harfun lan ping telune juz kalam harap ja kang tekai kila harap iku lima nan maring mawa harti. Qauluhu wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja limana. Sareng sena ngabahas tina bab kaitan jeung nu disebutkeun kalam. Ngaran kalam teh kumaha cenah Den? Al kalamu al kalamu pais lele teh. Kumaha cenah Den? Al kalamu wa al-labdul murakkabu al-mufidu bilwad ngaran kalam teh nyaeta kalam teh kumaha cenah? Lapad anu tersusun anu maedahkeun kana bahasa Arab, lain bahasa Sunda tapi bahasa Arab. Salah satu keunggulan Arab teh nyaeta bahasa Al-Qur'an bahasa Arab. Bahasa naon persatuan sadunya ge bahasa Arab, bahkan di akhirat ge kita bahasa Arab gitu. Maneh teu apal aya naman robbuka ke mah dalam kubur apal nya ngadak paling antara bisa jeung teu ngajawabna. Guys, eta kalam ayeuna babagianana kalam ya aya 3 anu kaiji isim kadua fiil katilu harap. Sehingga sok dibahasakeun kalimah. Anu ngaran kalimah teh nyata kaulun mufradatun. Hartina omongan anu nyorangan. Anu mandiri. Anu berdiri diri. Anu disebutna independen. Berdiri sendiri. Disebutna kaulun mufradatun omongan anu nyorangan. Itu kalimat. Sehingga dari beberapa kalimat terjadi sebuah nah istilah teh dari untaian lapat teh ngabentuk sebuah kalimat dina bentuk kalam. Guys. Kalimat teh kabagi kana 3. Kalam teh di dieu mah artina hiji nu disebutkan kalimat isim, nu kadua kalimat fiil,
anu katilu kalimah haram. Cek sade cenah. Cekoi dah kumaha pokna aya 3 kalimah teh. Lismin wa pilin summa harfin tan qasim wa hadihi salah satun hiyal kalim. Gitu ta. Isim fiil harap sing paham maneh global na ngaji ilmu nahwu ukur 3 kalimat. Lamun teu kalimah isim mungkin kalimah fiil. Lamun lain kalimah isim jeung lain kalimah fiil mungkin kalimah harap. Gitu. Jadi mau ditanya maneh cik ari ieu teh kalimah naon contoh. Jawabanana 3 kemungkinan. Isim fiil harap. Da kur 10 rupa teh ya. Dina kalimah isim fiil harap. Dina bilangan mufrad tasniah jama. Dina harokat ropa nasab khofat jajam ya gitu. Terus nanti anu 10 teh ya gitu. Tina kalimah tina bilangan tina harokat. Lamun ayeuna tina bilangan aya 3 mufrad tasniah jama. Lamun tina kalimah aya 3 eta ge isim fiil harap. Lamun dina harokat aya ropa nasab khofat jeung jajam gitu. Bahkan naon tina ma'rifat jeung nakira. Pokona tinu 10 tadi teh eta kudu kakuasai ku maneh setiap kalimatna teh ya. Sehingga model dina sifat kudu nyokot perkara 4 tinu 10 tina salah sahiji anu 10 gitu. Gitu diantaranya. Cek bieu teh kahiji isim. Ari ngaran isim cek lubot kumaha cenah? Den madalla ala musamman. Artina setiap perkara anu dingaranan. Ngaran naon bae? Saha ngaran teh? Entot. Entot ge ngaran ngaran jelema. Pan ditanya budak teh ari bobo jeung saha? Bapak, entot, mama. Pokona mah ngaran we. Ya. Contoh ayeuna ngaranna teh Gagah. Saha jenengan teh? Abdi. Saha ngaranna teh?
John Lennon. Sajenengan teh Asep. Ari Torojo henteu teu Asep. Kasep. Torojo teu Kasep contoh ya. Seperti mana Allah maparin uninga ka Nabi Adam karena segala urusan ngaran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sareng parantos maparin uninga Gusti Allah Adam ka Nabi Adam al asma'a kana sadaya jenengan kullaha tegasna sadayana pisan. Timimiti utek tongo walang taga rongrong gogodongan Nabi Adam tos dipasihan terang ngaran nu geus aya jeung ngaran nu bakal aya Nabi Adam geus uninga sehingga ketika diragukan oleh para malaikat dan iblis ketika Allah akan mengangkat dan khalifah di muka bumi oleh manusia, ku Allah dijawab ya. So, waktu harita ketika Allah nyangemkeun dek ngangkat Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi tepan protes belis jeung malaikat ketika Allah nguningakeun mana saur Allah teh seperti nu deet dina surat Al-Baqarah sekitar ayat seberapa ayat 30-an saur Allah teh wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah jeung dina waktuna sasangem Gusti Allah rabbuka pangeran anjeun Muhammad lil malaikati ka para malaikat ini jailun bil ardi khalifah kami dek nyieun pamimpin di muka bumi qalu cek eta para malaikat atajalu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima naha Gusti dek ngadamel di muka bumi teh manusa anu sok resep ngaruksak jeung nu sok resep ngocorkeun darah wa nahnu halna ari abdi sadaya sok padahal abdi sadaya teh tanu nusabihu bi amdika wa nuqaddisulah pan abdi teh kirang kumaha mensucikan memuji ka Gusti wa nuqaddisulah yang mensucikan ka anjeun saur Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun gandeng sia gitu kami leuwih apal kana naon perkara nu kumaneh teu apal siga kolot siga budak sok tetelepe ka kolot bet anu cek kolot teh pan gitu gandeng sia lewek mah apal mah sehingga keur ngajawab eta keraguan ti para malaikat berikut iblis wa 'allama adamal asma'a kullaha Allah maparinan uninga ka Nabi Adam kana sagala asma jenengan kullaha sakabehna
Sumarodo malal malaikat terus dikonteskeun ka para malaikat. Pakola mangka ngandika Gusti Allah, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Pek caritakeun kumaraneh malaikat ka kami bi asma'in kana pirang-pirang ngaran haula'i ieu in kuntum shodiqin mun bener maneh ngarasa leuwih tibatan Adam. Mun bener mah maneh. Kumaha tah ketika ayeuna dikitukeun mah dibuktikeun secara ilmiah. Qalu cek eta para malaikat teh subhanaka la ilma lana illa ma 'allam tanah. Maha suci dat Gusti abdi teu terang teu meus-meus acan ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allam tanah. Teu aya katerang keur abdi sadaya kecuali perkara nu diparinan terang nu maparinan terang Gusti ka abdi. Innaka antal alimul hakim. Sanyaran di Gusti anta tegasna Gusti adalah alimu anu maha uninga, al hakimu tur maha bijaksana. Teu cukup rangah kitu nya Nabi Adam dianggap meunang. Tapi mana saur Allah qala dadauh Allah, ya Adam, hei Adam, ambihum. Pek mana sebutkan ku anjeun. Kalau itu para malaikat bi asmaihim kana sapirang-pirang ieu ngaran. Palamma ambahum bi asmaihim maka dina waktuna Nabi Adam nyebutan kana eta ngaran-ngaran kabeh. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Saur Allah teh kitu. Ya lain kami teh merenya kamarna kabeh ini sanyana kami eta alamu leuwih apal ghaibas samawati wal ard. Kana naon nu teu kadeuleu di langit jeung di bumi. Wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hartina ku ngaran eta bakal ngajadikeun hiji parameter ke hiji jalma. Contoh, mun maneh hayang hirup mulia wayahna kudu pinuh ku ilmu. Ulah jadi jelema bodoh. Apa jelema bodoh? Siga kanyut jelema bodoh mah. Nu ngeunahna batur nu keprokna maneh siga maneh naon nyurakan Persib nu meunang piala, nu meunang penghargaan, nu meunang gaji, nu meunang buruh Persib pemain anu kudu mayar, nu kudu capek, nu kudu naon lungse, nu kudu gogorowokan mah maneh. Coba mun ngaji menang ilmu henteu mayar ya, boga ganjaran itikaf yang sejabana. Guys, jadi hirup jadi jelema anu boga ilmu insyaallah ya, bakal nganterkeun kana darajat anu mulia. Sakumaha geus teh heula dibahas. Yarfa'illahu alladziina amanu walladzina utul ilma darajat. Gitu. Ku ilmu bakal kapanggih mah. Cek Akang Suci mah boga ilmu mah moal hese. Geus puguh dahar mah micen ge moal hese urang dahar kudu micen. Gitu ku ilmu ya. Man aradad dunya palaibil ilmi wa man aradal akhirah palaibil ilmi. Sajalma nu boga cita-cita haliah dunya itu kudu ku akhirat oge kudu ku ilmu.
di mana arodahu mah hayang kana dunya jeung akhirat wayahna kudu daek nyangan ilmu gitu. Jauh tinggal motivasi wae mah keur maneh ya salian diboga ganjaran teh kamangpaatan tina ilmu itu dunia akhirat. Yes, jadi isim teh cek lugote naon cenah madalla ala musamman hartina satiap-tiap perkara anu dingaran ayeuna ari ngaran isim cek istilah ahli nahwu nyaeta kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktaron bijamanin wad'an. Ngaran isim cek istilah mah nyaeta kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktaron bijamanin wad'an. Hartina mana-mana kalimat anu nuduhkeun kana makna dina awak sorangan tur henteu dibarengan ku zaman dina wadona. Tah nyebutan ngaran mah geus teu pancah kaki ieu teh nu geus kaliwat nu eukeur atawa anu bakal datang. Ya. Pokona salah ngaran we. Gitu. Mana anu berkaitan jeung waktu eta mah di mana migawe hiji perkara kayak dina bab fiil eta mah itu yes. Sementara ari isim eta aya 3 isim kabagi 3 dan sanak cemi di dina ya dina kantong aya kaumi cemi nah kantong cemi jadi isim ayat 3 kahiji disebut isim dhohir. Geus ponokan. Ponokan heula. Turunkeun. Saruakeun. Tah kadinya. Tah gitu. Tah gitu. Itu sarua itu. Tanda tengah. Tanda tengahan. Ada sih mah. Kat lain kadinya. Tah kadinya. Sak. Nges. Itu meh kayak DJ saranekeun. Saranekeun pagani. Malah karti. Ini dah. Jadi sabariji ayat 3 isim teh hiji isim dhohir nu kadua isim domir nu katilu isim mubham. Sing ingat tadi teh kalam kabagi tilu hiji isim dua fiil tilu haraf. Ayeuna ada isim
isim ge kabagi tilu. Aya nu disebutkeun isim dohir, aya nu disebutkeun isim domir, aya nu disebutkeun isim mubham. Ya. Jadi tidak keluar dari 3 konteks nu bieu. Isim kabagi ti tilu. Aya isim dohir, ya. Aya isim domir, aya isim mubham. Itu tah mubham. Sing kaharti ngaji teh teu kaharti maripuh. Ayeuna kumaha ari nu disebutkeun isim dohir teh? Nu disebutkeun isim dohir teh nyaeta madalla ala musamahu bila qayyidi takalumin mukhatabin augo ibin. Artina mana-mana perkara anu nuduhkeun kanu di ngaranan sarta hanteu make kayid mutakalim jelema nu ngomong teu pancakaki dek saha wae ge. Mukhatabin atawa nu diajak ngomong. Au ghaibin atawa anu gaib eueuh jelemana. Dek aya dek dek nu ngomong dek nu diajak ngomong itu henteu berkaitan jeung eta. Nu penting ngaran we. Contoh Hindun. Tanan, pus. Dengan kertas ini. Pemupus. Jadi gitu. Contohna Hindun, ari Hindun teh hiji ngaran. Ya. Hiji ngaran. Zaidun, Umarun. Ya. Eta ngarupakeun ngaran anu eta asup kana isim dohir. Ngabungkeleuk teh. Nu kadua isim domir. Ngaran isim domir mah wa huwa madalla ala musamahu bi qayyidi takalumin mukhatabin au ibin. Artina mana-mana perkara anu nuduhkeun kanu di ngaranan sarta make kayid mutakalim mukhatab atawa ghaib. Tadi mah teu make kayid mutakalim, teu make kayid mukhatab, atanapi teu make kayid gaib. Tuh. Ya. Contoh cek tadi naon Hindun. Kata isim dohir. Ayeuna isim domir. Make nu disebutkeun
mutakalim kayitna teh nya mukhatab atawa goib gitu. Mana contoh nu mutakalim singkatilah ari domir teh itu teh kata ganti kata gegenti. Contoh mutakalim orang anu berbicara hiji anak hartina saya dewek kadua anta hartina anjeun katiluna lu artina kita urang sararea eta kata ganti tina mutakalim hartina orang yang berbicara. Mutakalim teh jelema nu ngomong ana uhibbu supermi. Nah, cek Haji Roma Irama mah kitu. Saya suka supermi. Tuh, nya. Tilu tah contoh. Ana muhotob teh mana? Orang yang diajak bicara. Seperti contohna naon? Amburan nu tadi teh entong ku anta mah ieu muhotob ya. Dua we mutakalim teh. Anak jeung nanu. Kena lamun dina tasrifan aya disebutkeun ansuru kami kuring nulungan nan suru kami sarerea nulungan tuh ya aya muhotob dua lagi aya anta ya contoh ieu mah aya disebutkeun anti anta anjeun lalaki anti anjeun awewe gitu. Anta anjeun lalaki lamun anti mah anjeun awewe. Anta maulana bangsurna alal qaumil kafirin. Nah, contohna. Mukhatab dah. Anu kenna mah kadituna teh aya anta, anti, antuma, antum. Ya, gitu. Terus ana lamun goib. Nu berkaitan jeung goib, cik tadi teh make kayit goib. Contoh aya nu disebutkeun huwa tuduh gaganti kalalaki hiji. Aya nu disebutkeun hiya tuduh kana gaganti awewe hiji. Contoh huwa qaimun. Huwa ari itu jaid eta qaimun nangtung. Hiya qaimatun. Hiya ari itu awwewe eta qaimatun anu nangtung. Sing apal nu disebutkeun kalimah isim domir itu adalah kata ganti baik ti manusia ataupun tina kata benda. Aya kan nuguer ukola diantarana nya. Ayo huwa huwi hu. Oke nya. Ieu mah naon disebutna teh pemanasan ieu mah teh. Ngan susuna seperti bieu kitu.
Nu katilu dina isim teh aya nu disebutkeun isim mubham. Ya. Isim mubham. Isim mubham eusina aya 2. Isim mubham. Kahiji nu disebutkeun isim isyarat. Anu kadua nu disebutkeun isim mausul. Mausul. Ya. Nu ieu isyarat. Mana contoh anu isyarah? Hada, hadihi, haulai, gitu. Hada ari ieu hiji lalaki. Hadihi ari ieu hiji awewe. Haulai ari itu jelema loba. Isyarah. Sabab hada hadihi haulai itu artinya tuduh kana naon tempat anu nu deukeut, durasi nu deukeut, jarak anu deukeut. Contoh pamana hada qalamun, ini adalah pena, pensil, pulpen, spidol. Hada matak Imam Syafi'i ya, ketika Hajjaj boga akidah menyalahi tina ahlu sunnah wal jamaah, cek ahli sunnah wal jamaah mah bahwa kitab Allah nu dilungsurkeun diantarana kitab Jabur, Toret, Injil jeung Al-Qur'an eta teh sifatna qadim. Satingkat jeung qadimna Gusti Allah di zaman bahulana aya itu. Nah, cek Hajjaj mah eta teh hadis barang anyar ya gitu, peda dilungsurkeunana mana gumantung karena keperluan, karena kondisi munazzaman beransur ansur. Nah cek Hajjaj mah eta teh anyar cenah, keukeuh we anyar nyebutna teh. Kumaha tah? Loba harita ulama anu sampaikeun ka gugur syuhada mempertahankan pendapat bahwa eta kitab Allah teh sifatna qadim. Teu panu jetot paehan. Nah, terakhir ka Imam Syafi'i. Cek eta Hajjaj Syafi'i cek anjeun kumaha pendapat bahwa Toret, Injil, Jabur, Al-Qur'an teh hadis cek kami. Cek anjeun kumaha? Cek Imam Syafi'i apal strategi. Mana asak ngaji ilmu siasahna, ilmu politik. Kumaha tah? Cek Imam Syafi'i, juragan. Harita Hajjaj teh kerja di gubernur Mekah. Ieu teh masalah geus makluman minad dini bidaruro. Geus populer. Ya, sehingga masalah ieu teu bisa ayeuna diomongkeun ku urang duaan. Tapi kudu kanyahoan ku publik, kudu kanyahoan ku masyarakat Islam, kudu kanyahoan ku umat Islam. Kami dek nyarita engke dina waktuna lebaran. Cek Hajjaj, oke, kalau gitu mah tuh. Ces. Pas lebaran Imam Syafi'i mana naik mimbar khutbah. Cek Imam Syafi'i, ifhamu alama asyarobikum. Hei umat Islam, perhatikan ku anjeun naon nu diisarahkeun ku kami ka aranjeun. Anjeun kudu merhatikan karena isarah ti kami ka aranjeun. Mana cek anjeunna annat Toret, wal Zabur, wal Injil, wal Qur'an. Bahasana hadhil arba'ah.
hadhil arba'ah hadis satu ieu tah ieu nu opat teh anyar ajan surah wah good cenah ieu Syafi'i pedah sepaham jeung manehna sebagai penguasa dalam rata-rata agama teh kumaha cek penguasa ya ketika haluanana kiri nu mingpina maka bakal condong ke arah kiri. Ketika haluanna kanan maka setidaknya ia akan beranan condong terhadap kanan. Itu. Tinggal ngarasakeun, tinggal nelaah ka mana ayeuna beratna gitu. Ya. Kumaha tah? Surak tah. Wah, pesta di dinya. Imam Syafi'i rengse khutbah anjeunna lungsur di bumina geus disiapkeun perbekalan langsung berangkat menuju Mesir ka pelabuhan. Duit ka pelabuhan naik ayeuna kapal laut terus ayeuna nyebrang. Hajat datang ka imah surah seuri we. Pedah ka hayangna mana dicumponna. Ari hajat teu kungsi ka sadang, teu kungsi ngaji alfiyah. Teu kungsi ngaji ilmu nahu. Kumaha tah? Datang ka imah dipikir-pikir. Ku eta hajaz teh. Mun urang mah diinget-inget deui, da puguh momentum anu sangat bersejarah. Diinget-inget. Pas kumanehna geus kaharti bahwa Syafi'i waktu harita mana menggunakan kalimat anu disebutkan isim mubham dengan isim isyarahnya hadhil arba'ah disatun ieu tah nu opat anu anyar mah ramo cingir jari-jari naon deui jari manis jajangkung jeung curug tah nu opat ieu nu anyar mah lain Quran lain Toret, lain Injil, lain Jabur, tapi ukuran ramo barang anyar mah tadi naweuh jadi aya. Nepak tarang teh eta hajaj gitu. Haram jaid cenah. Aduh aing katipu ya. Ku Syafi'i. Wah, kejar Syafi'i. Ewak. Ini tah upas sebenarnya askar menurut. Diberi teh Imam Syafi'i ka bumina. Tos teu aya. Ka mana cenah? Ngobrolna mah bade ka Mesir. Gitu. Kejar ke pelabuhan. Diudag teh Imam Syafi'i geus nyebrang. Dan geus kana ka kapal. Salamet tah Imam Syafi'i. Ti Mekah ngalih ka Mesir. Sehingga Imam Syafi'i terkenal dengan kaulna nu pertama nya aya disebutkeun kaul qadim kaul terdahulu aya disebutkeun kaul jadid ieu mah di Mekah nya di Arab anu ieu mah di Mesir. Nah, maka di Mesir sampai hari ini didirikan sebuah fakultas nu disebutkeun Kairo. Al-Azhar ya. Al-Azhar teh eta teh mana peninggalan naon mun cik urang teh mah pasantren Imam Syafi'i ya. Al-Azhar teh ya ayeuna di Kairo mah Mesir. Nah, maka dengan qaul qadim dan qaul jadid. Nah, sehingga dina pemahaman qaul qadim jeung qaul jadid cenah dinya teh aya 7 mustasnayat Imam Syafi'i. Artina ketika dina qaul jadid beliau mengeluarkan fatwa tidak cocok ya. Karena kondisi situasi gitu. Sebab ayeuna Mekah jeung Mesir itu ada beberapa hal perbedaan gitu ya.
Mana salah sahijina we ieu mah anu kembali tina kaul jadid, kaul terkini, kaul terbaru, kembali deui kana kaul nu terdahulu. Dina kaul jadid teh sempat mengeluarkan bahwa waktu sholat maghrib teh ukur sabudueun salima rakaatin sholat habislah waktu maghrib. Singkat cenah waktu maghrib mah ukur 5 rakaatin sholat artina mana 3 rakaat fardu 2 rakaat ba'dana sunat ba'diyah ditambah we waktu wudu. Jadi kurang sakitu cenah waktu maghrib teh. Ternyata hal tersebut itu terlalu singkat ya. Nah, jeung teu bisa dijieun patokan. Kadang-kadang panjelema teh tina adan kana wudu teh naon geus adan teh aya nu geus boga wudu, aya nu can boga wudu. Dek wuduna teh aya anu segera, aya anu nyase. Terus rakaatna aya nu ponok, aya nu panjang. Gitu. Jadi itu bisa dijieun patokan bab eta. Maka itu dikembalikan deui kana kaul qadim. Waktu kaul qadim di Mekah mana anjeunna ngaluarkeun ijtihad bahwa dina waktu maghrib teh min guru bisyamsi tina surupna panon poe reup poe nya mana ila guru bisa pakil ahmari nepikeun ka surupna mega beureum kurang leuwih sajam tina waktu maghrib seperti nu ayeuna terjadi tina waktu maghrib contoh jam genep isana teh biasana jam 7 atau jam 7 lebih gitu ya. Jadi dikembalikan karena faktor alam anu bisa diakui bisa ayeuna dijieun patokan ku setiap naon wilayah dek di Arab dek di mana sarua kitu aturanana. Nah eta teh tina kaul jadi tina kaul kadua tina kaul terkini dibalikeun deui kana kaul qadim sehingga waktu maghrib teh jelas atuh nepikeun ka surupna mega beureum. Kumaha tah eta hajaj cileumeut cileuheug eleh ku Imam Syafi'i. Cerdas Imam Syafi'i didinya bisa mengelabui hajat. Tah ngan ceuk sapalihna riwayat eta hajaj teh walaupun sempat menganiaya para ulama pada saat itu karena tidak sepaham, di akhir hayatnya beliau adalah husnul khotimah. Satu kembali deui pemahamanana kanu sakumaha tadi ya, Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur adalah qadim ya. Nu kadua boga jasa nu luar biasa sabab baheula mah matak ulah sagawayah nu maca Quran teh sabab huruf Quran waktu harita mana masih kene sangat sulit hese can aya cecek contoh lamun ba cecekna dihandap hiji ya lamun ta cecekna dua di luhur lamun sa cecekna tilu di luhur abatasa ja cecek hiji dihandap ha teh cecek kan ho cecek di luhur tah ieu kabehanana teh cecek ieu teh jasana hajaj. Jadi baheula mah bolongor we bata teh mata kudu betul-betul orang nu paham tentang bahasa tak boga jasa eta sehingga saur sapareun riwayat teh eta hajaj tetep dina akhir hayat nama husnul khotimah boga jasa nu luar biasa mere ciri dina huruf Arab cacak geus dicirian maneh mah Aden pahile wae pantak jeung ieu teh tuh cacak geus dicirian komo teh dicirian eta nya guys jadi isim mubham teh tadi teh cenah hiji isim isyarat mana jihad ada tuduh karena mufrad mudzakkar
Nu kadua hadhihi ya cek tadi teh tuduh kana mufradah muannasa ya awewe hiji aya disebutkeun haulai ieu mah mana lobaan jamak sifatna itu isyarat ieu hiji lalaki ieu hiji awewe ieu hiji jelema lo enak ieu jelema loba gitu nu ciga tadi teh jarakna sangat dekat ditaqarrubin anu kadua isim mubham teh nyata sebutkeun isim mausul mana isim mausul teh di antarana aya sebutkeun alladzi ya alladzi ieu lamun mufrad muzakkar anu sebutkeun allati ya allati ieu lamun mufradah muzakkar dan muannasah tanapi alladzani ya gitu tuduh kana dua ari ieu nu duaan ya alladzi anu alhamdulillahilladzi an'ama sadaya puji kagungan Gusti Allah anu dat anu parantos maparin nikmat ya alladzi kembalina ka Allah berbicara dat Allah alladani mun kana dua terus mana ade allati ieu sarua lamun tuduh ka awewe gitu ya disebutkan naon teh isim mausul teu geus isim oge tik deui kagok ieu ku hajaj rada panjang sing ingat kalam kabagi tilu isim fiil haram ya dina isim oke aya tilu hiji isim dohir dua isim domir tilu isim mubham dina isim dohir gitu sakur ngaran ya teu berbicara tentang waktu jeung sajabanna tapi lamun isim domir itu berbicara tentang qaid mutakalim qaid mukhatab qaid goib nah, terus isim mubham itu berbicara tentang isim isyarah jeung isim mausul nah, ayeuna hukumna isim kabagi dua hukumna nama hiji aya anu disebutkeun mu'rab ya isim mu'rab hukumna teh mu'rab anu pelenggeranana wa huwa ma laisa sabihan bil harfi hartina mana-mana perkara isim teh anu hanteu nyarupaan kana harap sama sekali teu nyemper-nyemper acan kana harap itu disebutkeunna isim mu'rab ya anu didinya isim mu'rab tersebut gitu saeutik teu nyarupaan kana harap karena cek kaidah wasairul asma'i haitsu la syibah qarrabaha minal hurufi murabbah eta isim anu mu'rab hukumna nu kadua hukumna isim teh aya anu isim mabni anu pelenggeranana wa huwa masyabaha bil harfi ieu mah sabalikna tinu tadi mana-mana perkara anu nyarupaan kana harap yaitu dina wadona nyarupaan kana harap kana cek kaidah wal ismu minhu murabun wa mabni lisyabahi minal hurufi mudni geus aya
itu nyarupaan kana harap disebut naon isim anu hukumna mabni. Anapun isim mu'rabah teu nyarupaan kana harap. Tuluy ayeuna isim nyarupaan kana harap eta dina opat tempat. Ngali ngaji mana itu beneran lah teh oh iya cek bieu teh hukum isim ya hukumna kabagi dua hiji anu mu'rab kadua anu mabni anu mu'rab mah sama sekali teu nyarupaan kana harap anu mabni mah nyaeta nyarupaan kana harap mana hiji diantarana nyarupaanana kana harap teh dina wadona seperti isim domir wado dina wadona isim domir ya. Kadua nyarupaanna teh dina maknawina contoh seperti isim istifham beres teh ngaji mana jadi ajeng ngempeng kata-kata cing bener ngajina tuh nu katilu nyarupaan kana harap teh dina niyabahna seperti mana isim fi'il seperti isim fi'il nu kaopat nyarupana teh dina ibtikorna seperti ayeuna isim mausul ilmu non mabni dina opat nyarupaan dina opat itu dina wadona dina maknana dina niyabahna dina ibtikorna artina niyabah teh ganti ya itu karena cekoidah kasyabahil wad'i pismai jitana wal maknawi pimata wa pihuna wa kaniyabatin anil pili bila ta'asurin wa kapti korin usila. Jadi cek bieu nyarupaan kana harap ya. Nah, disebutkan isim mabni. Ya. Terus ayeuna mana isim anu wajib mabni eta aya genep. Tadi teh isim domir, isim istifham, isim isyarah, isim syarat, isim mausul, isim fi'il. Tadi eueuh eta naon? Isim syaratna ya. Itu. Tadi mah opat. Nyarupan kana harap dina opat tempat. Anapun anu wajib mabni nya
itu aya genep. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, terus isim syarat, isim fi'il gitu. Eta nu wajib mabni. Eta bagian kahiji tina kalam. Nyata isim. Sing ingat. Insyaallah engke tinggal hanca nyaeta bagian kadua tina kalam teh ngobrolkeun nyarioskeun ngabahas tina fi'il. Mana wallahu alam bissawab. Rabbil fa'ala bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi pakina wa paki alana wa korobati lana bidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antar zukona wasi'a wa antar zuko abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul